Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastasin Diponamasari di 10 IPAS 7. Bulan masih nu baheula. Karasa ayeuna mahyan lalampahan teh geus natrat kajeung di pengkolan. Bulan bengras keneh nyaangan lengkah gejed urang nu ngandelkeun gandeang basajan. Yan bulan masih nu baheula. Najan cahyana dicangkala katunaan wirahmana anggar marengan rengkak urang. Nu estu rimbil ku hareupan nu can kalakonan. Tanah Sunda. Hejo pagunungan, paul lautan, hejo paul langitna hate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang, tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk, kuring memumpang, kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bediel ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih gebayabah, getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carelong tanggah, jasad nu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan paul lautan, taya kamarasan ngan kutegenahan. Hejo pagunungan paul lautan, taya katentraman ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna, langit hibar lembur musnah, jalan lecek ngabalungbung ka kota. Kembang beureum buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, ngurungan mun kuring tepi ka pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.